tembakan abdi percaya menit plus hati korona lepas usaha ku abdi tingali heula panahna usaha tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda lucir dunungan mah dunungan mah tuh panahna ge lucir nya nu agan mah ning ari nu maneh lah nu maneh kaserekeun nu agan ka jero nya panahna nya nu gableg nepi ka geuleuheun cacak tara ditinggali ada teu keuna kunyuk dari mana dog sia aing mah beurit tara eleset maju pandu sobat-sobat ya sapakang temen dina menang pada hati pada katara pada katara berjuang di medan perang ayeuna musuh curang dengan modal hanterin berjuang di medan perang teringrang bencara bincurang tega pati laliarapi pahlawan anu ananing lora dunyo lora rumangga yen wis mlebu para cacat dinadat mesti ono karasane yen leki nandang dadi coba tenang udeng teringrang berjuang medan perang musuh curang sejuang berjuang di medan
kancan guru semu Ayo. bagi Modal sobek konsep. Naget jaga tanpa yuga Ayo. Naget jaga tanpa yuga anu utama satria elang bangsa teguh tinggi tenaga pahlawan anu bungela Naon? Naon sia teh? Itu nunungan di alungkon. Pilarian. Iya, tangan ku sia teh. Pilarian. Raden Panu Iya inget. tumiba lemah culang sileung milarian panah. Untung tiasa kapenang. Geus lain hampuraeun sampean. Sumohon ulang. Lamun ningang kanu lemah cilaka Wah. Pandang paragat ulang. bakal kabobolan. Leres. Kewajiban kaulah Pandu putra mahkota negara Astina nyaeta pikeun ngerem kana nafsu-nafsuna manusia-manusia model gitu. Leres. Wayahna bakal ngayakeun tinakan gabungan anjeun Geswani dek ngalan nyawa. Rasakeun denawa di mana rag-ragna. Sukan pilarian kepalik. Alah cos. Mun urang maluran leret ai lempang. Alah getihannya. Ah eta kan. Bohak. Papa. Bungkus ku cekang wajib. Iya. Alah. Hapunten kulan ah. Eta salira nu mah rag-rag henteu kutuk ieu. Kabeneran kaulah salamet dawala. Sumuhun. Bade dikumaha haling urang cacar bolangkeun da lain hiji teh loba. Kitu kulan? Ya. Saya wilujeng atuh kulan ah. Permios los. Deh. Sok itu. Deng delet teng tumilareng itu mah oh sayang boneka butut. Uluh Boneka roges. lagu naon tetepot boga kabogoh jauh Oh, boleh jauh-jauh. boga kabogoh jauh nepi ka teu panggih deui. Pagi-pagi kembali di Maluku. Mawa naon maneh eta warisan ti Pak Haji Oma. Aduh, eta teh. Boga panahna gaduh mana Wohon. alah
di mana maneh menang panah nu kitu wah kabungkur ieu teh riwayat teh panjang nuju perang bubat kabungkur pemasihan ieu teh ti Pangeran Diponegoro ngandung historis di panah teh Panogoro teh ti Prabu Siliwangi nya dipasihkeun ka Kian Santang di Kian Sintang teh ka Kecutnya Din nya alah ampun aling atuh maneh nemakna belah ditu sae lah Cas. Dawala abdi ulah cicing hareupeun bisi kasabet siap rasakeun jurig-jurig anu ngaganggu kana kateng terman jalma-jalma lain aing ngemikiran sia boa gelo kitu-kitu wae aing jadi kenangan aing jadi kenangan da lebar ampun dimanfaatkeun segala rupa teh sia mah haling sia haling senjata aing memurang maring deuleu teu pangih jeung sasaran kemana we ngador saha-saha jelema anu berobok nya ieu mah radiasina deuleu karesepna kan berobok alah dawala sada bang samantrinya alah jika Bang Sulaksana percis dawala naon gelo euy alah eta ku nemalan sia mah kitu teu kompak latihan terus ai latihan terus ngomong manehna teh malan ku manehna teh pandu duh naon sia teh punten kan punten alah anu tadi teh saha teh ngaran teh euy Raja Buta we alah tembak wae sia
maju kemana leos nasib Pandu alah batur-batur iya silakan dunungan urang tingali lumuh iya munur-munur bahayai jelema ieu mundur teu sapira sia jurig sumuhun ulah teu sapiring sia saya kira marukana kumaha teh makan aing percaya karasa aku sia karena teu dilepaskeun ku aing ge lepas sorangan senjata aing tara misleuk ti baheula ge marukan la ilaha illallah punten kana menawi teu aya agan sakitu dunungan nuju di angir nepi ka tinggal hebat nyagan naon tembakan abdi percaya mun plus ada ti korone sarajan lepas sorangan usaha ku abdi tingali heula panahna nu saha tingali atuh panah dunungan jeung nu akang da beda lucir dunungan mah dunungan mah tuh panahna ge lucir he nya nu agan teh maning ari nu maneh lah nu maneh kaseredkeun ku nu agan ka jero geura sok urang bede bilih teh percatan maka abdi nah ari agan nya gening nu maneh mah kakara datang alah ampun cek aing titah jalan tol sia mah nyaho macet sidi ka kota mah loba macet eta teh belegug jadi we kitu ngarakeun aing sia teh ih punten agan ah alah coba ari ka aing geuna kabina-bina teuing teuing jata mah geus atuh singkahkeun nu kitu digugubung lah nya panahna nya nu gablegna pi ka geuleuheun teh tapi kana ciseun bisa ingkar bisa nuna tetekon panah teh tapi itu kapok sia teh wah sok pasingkeun deui ka dunungan gitu ari eta teh naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh oh betuna manehna dawala mak kowe ulah dia balik tam-tam aling hei ah ulah aya nu hareupeun tibalik we teh balik nepi ka urang ngabejaan ari silaing aduh